Hmm? Abi ngadanggu deui ceramahnya, Heeh. Nah, tapi ceramahna teh abi teu ngarti kieu cenah. kumaha? Lamun urang teh ngarumah tangga, teu antara Mhm. salaki jeung pamajikan teh, urang teh kudu sama-sama bersyukur, menyukuri gitu. Urang boga salaki kumaha-kumaha bersyukur, salaki Emang atuh. awewe, pamajikan kudu bersyukur. Heueuh, kumaha maksudna teh bersyukur ka salaki teh Kieu teh kumaha? maksudna teh nya, bersyukur ka salaki teh kana aya kekurangan. Heeh, Horea mani ibaratna teh nya jarang mani horea mah, sadu mhm, mani we intina mah. heeh. Tah eta teh kudu ditarimakeun kekuranganna, kekurangan aa. Jeung hiji deui, lamun roream gawe teh, wayahna tarimakeun ku teteh teh ulah dus-dis buat baeud ulah tarimakeun. Tah misalna lamun resep nguseup nya kana hobi atawa mancing, atawa kana manuk, ijinan we tarimakeun da eta mah hobi kitu Oh, saling tarimakeun berarti teh. eta mah tentang kahayang. Berarti awewe ge lamun kitu mementingkeun kahayangna sorangan, berarti meureun heueuh bae ku ake disyukuri meureun. Ulah awewe mah, Naha jeung ulah. awewe mah yeuh lamun salaki mung gawe, awewe gawe. Mun salaki loba hobi, ijinkeun awewe mah fokus we awewe mah dina ngarumah tangga. Tong mikiran nu kitu awewe mah. Asa teu ngarti abi mah. Ieu mah Tah, meureun lain tentang ceramah, tentang kahayang diri sorangan meureun ngungkapkeun meureun. Nu gedulna meureun. Ampun.